Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha damang mugia ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat jasmanina tur sehat rohanina. Sateuacan mulai belajar hidup sadaya kudu dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran dinten ayeuna masih di bab genep perkara sosobatan. Materina nyaeta nyusun kalimah wawaran langsung. Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina mere nyaho atawa mere beja. Kalimah wawaran adalah kalimah yang isinya memberitahu atau pemberitahuan. Eusi kalimah wawaran henteu ngabutuhkeun jawaban atawa ngabutuhkeun tindakan ti anu narima wawaran atawa ti anu diajak nyarita. Jadi, isi dari kalimah wawaran ini tidak membutuhkan jawaban atau membutuhkan tindakan dari orang yang mendengarkan atau yang diajak cerita oleh kita. Mangga ditingali contoh kalimah wawaran langsung di buku Basa Sunda halaman 67. Contoh nu kahiji, Maman ngabejaan yen isukan di sakola aya ulangan bahasa Sunda. Maman memberitahu bahwa besok di sekolah ada ulangan bahasa Sunda. Jadi bicaranya Maman langsung, cek Maman, isukan di sekolah aya ulangan bahasa Sunda. Nah, itu adalah informasi karena Maman sendiri yang memberi tahu langsung informasinya. Tidak perlu dijawab dan tidak perlu tindakan dari yang menerima informasi. Contoh anu kadua, Tigin ngabejaan yen manehna meuli buku ti Palasari. Tigin memberitahu bahwa dirinya membeli buku di Palasari. Cek Tigin, kuring meuli buku ti Palasari. Nah, Tigin menginformasikan sendiri bahwa dia membeli buku ti Palasari. Jadi informasi ini disampaikan langsung oleh Tigin. Ini disebut kalimah wawaran langsung. Nah, eta pembahasan tentang kalimah wawaran langsung. Jadi, kalimah wawaran atau kalimah merebeja atau kalimah pemberitahuan kepada seseorang secara langsung tanpa diwakili oleh orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna perkara nyusun kalimah wawaran langsung atau serengse. Mudah-mudahan Ustazah Nur disampaikan aya manfaatna kangge ananda solih sareng solihah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.